geuning di dieu. Naon maksudna sia ngaduduk dapur aing? Naon ari emak? Naon maksudna ngaduduk dapur aing? Naon maksudna naon ari mah pan kayang emak. Naon hayang emak? Yeuh, baheula teh ceuk mah teh kieu nya. Pek yang rek ngawin budak emak mah teu kudu kasep, teu kudu beunghar, nu penting dapur selalu ngabuapan teh salah. Lain kitu konsepna atuh dapur kudu ngebuat teh. Kumaha diduruk? Aing geus kudu kumaha? Kudu ngejok. Ngejok. Nyanguk atuh. Betul dapur diduruk. Ya sarbono. Gemilang teh kolot-kolot. Teh gading. Gitu nya. Betul hagedul. Nih. Bejana si mah dibaka dukun. Nata apa, Bobi? Teu apal nih. Yeuh, si emak teh anu ngaguna-guna. Waduh. Aya nu ngasepan pakon ajar beuteungna. Lain. Aya nu ngasepan jarum na beuteungna. Lain. Aya geus anu ngasepan naon atuh? Aya nu asupan bonteng. Dinu naonna? Dinu rahimna. Ah, eta mah lain kena guna-guna atuh. Nu naon atuh? Salah guna meureun. Anjing salah guna. Iya, guna. Bobi, enggak diperiksa teh? Geus beda antar usah emak. Naon cenah mah cek dokter teh penyakitna? Karacunan. Karacunan naon, Mak? Karacunan ku susu kadaluarsa. Nah, bisa. Oh, teuing. Ari emak umur sabaraha? 57. Tah, eta karacunan susu emak juga nama. Emak udah aya ngegetrek wae. Lebok teh mata oge hareup rumah sakit segala. Bule, bejana Mang Bule bawa jeger. Heeh, men. Bala mah aing teh jeger geus katelah, men. Dipikasieun ku batur teh, men. Memetina kumaha teh bisa jadi jeger itu didinya. Peda aing labuh, men, mimitina mah disalung serikeun, men. Ku anjing serikeunna dibabad da kabeh ku aing kadekan. Anjing karang gitu. Terus kumaha masih kena jeger? Ana mas insap tuh, men, sekolot. Ayeuna teh urang teh keur daftar stand up comedy, men. Weh hebat kemajuan Mang Bule, lulus teh. Ya pasti lulus atuh, men. Da jurina ge sareuneun panjauhan aing teh urut jeger. Oh ya, bener jeger. Terus pas tampil eta kumaha? Sempurna, men. Cek juri ge aing tampil teh. Nganu herana, men. Ka aing teh udah nyungsarikeun, men. Nah, teu kalengan meureun atau teu ngarti? Lain, men. Sareuneun dikadek ku aing. Apa-apaan sejarah aing nyungsarikeun beak di babad kabeh anjing. Oke. Bobi, urang mah nepi ka ayeuna can manggih jelema nu paham. Nu paham naon nih? Anu paham bedana aku dan saya. Maneh nu belegug mah eta kene maneh teh. Ya beda atuh ari maneh Bobi. Bedana belah mana ya maneh? Ari aku mah manusia normal. Ari saya Monyet. Mak, ari hal anu paling dibenci tah ku salaki emak naon tah? Ah, nyai mah dibeja-beja era aing mah. Ah, mama kos jeung saha wae beda sarua awewe moal naon atuh mak? Heukieu ya nya. Edek sunah Rasul si bapak teh. Heeh. Da mah teu kuat hayang hitut. Nya hitut. Da eta mah langsung ini. Kebalik deui itu mah. Tapi ka isuk-isuk we balikna teh. Atuh teu tulus. Ah, yang henteu mah teh tulus. Gagal we dia. Nih, ari hayam anu dibawa ku salaki mana teh jalu bikang. Nya jalu atuh mak. Nah, habet apa jalu kitu? Tinggal itu mak jawerna badag. Aduh. Bawa mah oge jalu nya. Nah, mak. Udah mah ge jawerna badag. Anjir. Guys,